warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, tepangkeun nami abdi Windy Fitriani ti kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bade medar tentang kegiatan demo eskul di Semanja. Kegiatan demo eskul dilaksanakeun ku siswa atanapi siswi anu tos siap tampil mintonkeun eskul nu dilakonan. Demo teh langsungna di lapangan Semanja Kaping 20 Juli tahun 2022 Tabu Salapan dugi Karengsena. Sakumaha hadena sadaya eskul mintonkeun sareng berpartisipasi dina kagiatan eskulna anu dicumponan ku masing-masing siswa atanapi siswi. Demo tahun 2022 ieu lumangsung rame pisan. Kusabab panentuan murid anyar kana bakat anu siap diasah ku pelatih serta senior-senior dina eskul nu dicumponan. Demo eskul di Semanja kabagi sababaraha kloter kanggo tampil dina hiji eskul biasa nampilkeun lebih di 10 orang atanapi kurang. Sing penting aya perwakilan kanggo demo eskul. Kagiatan ieu anu biasanya ditunggu-tunggu ku senior-senior di eskul lantaran biasa unjuk bakat kanu sanesna kanggo ngajakan sangkan siswa atanapi siswi anu anyar tertarik ka eskul nu dipintonkeun. Dina kagiatan demo ieu supados tinggal potensi-potensi siswa atanapi siswi anu anyar kanggo biasa menangkeun prestasi dina eskul nu dicumponan ku paminatanana. Sakitu wae warta ti abdi hapunten dina aya kalebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.